Put, saya perhatiin kamu teh makan banyak, ngemil banyak. Kenapa kok nggak gendut-gendut kurus kayak cacingan ya? Oh tidak, badanku sehat, tubuhku kuat, karena ibuku sering busiat. Setiap hari Minggu aku dikasih lebu dan bubuk terigu. Berat badanku ditimbang halu. Bagus kan, bagus kan? Saya dengerin bener-bener malah kah ngaco. Ini teh, saya teh buka ceritanya. Iya. Nah, cerita teh kieu teh. Aya salaki pemajikan nya. Nah, cerita teh salah pemajikan teh irit ke Arab teh. Menang 3 tahun di Arabna teh. Terus si pemajikan teh balik meureun sebanyak kontrak gawe teh nya. Kan so nomornya teh nya. Anu balik ke Arab mah. Ari di lemur teh di mana teh? Pong biliknya teh nya akan ari rumah di lemur mah robana teh ku panggung make bilik gitu. Kan ai bilik makannya teh nya cararang barolong gitu nya. Tah maklum anu tos ti Arab beureun sono nya teh nya, Arab sono. Ceritana teh tah kadengeun ku bangsat. Di lemur anu teh aya anu balik ke Arab pas semua duit loba. Bangsat. Tah pas puting bangsat teh nya ti jam 8 teh standby hari ngagarong teh ya. Ngagarong teh ya ceritana. Ari geus kitu teh maklum anu ti Arab mameureun teh sono nya euy boboro mikiran kasare. Moal eta mah ngan gelut we papukot kitu nya teh eta mah ningali cangkang obat-obat geus ngalaya. Sagala enak. Nya teh eta mah modekeun ramuan-ramuan ge ti mimiti akar urih, akar jame eta mah sagala aya pokona mah teh eta mah diramu ku salakina da hayang puas teh nya. Pamajikan balik ti Arab. Eta mah dukang sabaraha ronde meureun teh eta mah geus hul deui, gecul deui macul. Ceritana teh yang geus peuting nya, jam 12 eta masih kene can sarare. Kalangkah ngarobrol nya si pasangan suami istri. Bangsa teh nyenghel ningali ka kitu na biliknya teh. Ai pokna teh cek salakina teh kieu teh, ka pamajikan teh. Aduh nyai cenah. Mun asa ketan cenah kitu nya, liket meureun. Bangsa teh eta mah ngadatnya di eta di pipir teh nya bari nojong bilik. Sakalian kalapaan goblok bari ini gitu. Bangsa teh saking bujai kitu teh bakal bisa salah. Aduh da aya garong teh jadi. Kabitaran mah eta aya ningali nu macul. Kitu teh cerita urang. Cenah lucu. Lumayan. Teh cek dulu beli rokok lah Jung. Sok atuh. Asa tunduh ya mah ditaya rokok mah. Rokok silumannya biasa lah. Sabaraha bungkus? Kabeh balikan lah. Ya. Tunggu di dieu nya. Siap lah. Ya, urang beli rokoknya. Silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gua ke mamana nya, tunggu di dieu nya. Oke lah. Kemana ya si RT mau rokok lila teh? Coba tiris di ampun ya. Si RT mau rokok lila teh. Kabar dan suka mau rokok si RT mah. Saya aja ini si Budi. Sahayeun ngajailan ka urang. Si RT mencan balik-balik mulai rokok. Nyasab ka saya teh masugan si RT. Sare deui mungkin.
Punten. Beli rokok 2 bungkus. Sarapan naon A? Rokok musang 2 bungkus. 2 bungkus. Ya. Siap. Mangga. Tur nuhun. Saya terus ngajarin orang lain. Asyik minum uyah, aduh. Si RT meninggal jelak tuh yang rokok tete. Tarik dari ini kan Kunaon si abang lompat? Bangun. Astagfirullahaladzim. Ayo teh ngarewas wae. Di mana wae teh? Di mana tuh gila-gila teuing. Tadi di warungnya banyak yang beli, jadi lama ngantri. Saya sampai ketiduran teh. Tadi saya lihat si abang lari, ada apa? Ya saya nggak tahu teh. Justru saya juga mau tanya sama RT, sebab sama saya ada yang menjahili 2 kali. Yang pertama tuh masukin makanan ke mulut saya. Terus? Yang kedua kali masukin garam. Jangan-jangan si abang ya? Iya, ini kayaknya si abang teh. Menjahili saya. Awas aja bang, tunggu pembayarannya. Akan saya jahili juga si abang. Iya, bagus. Oke teh. Iya. Pakat. Iya. Mana rokok teh? Nah, geuning beli sabungkus teh. Oke. Masa di duit 50 ribu. Bud. Uang gua. Aku sih. Gawean soalnya. Aduh, ngeblank CCTV rusak. Perbaikin dulu lah. Mati buat dutar aja. Kenalan bang? Bud, kemarin CCTV rusak Bud. Saya kebanyakan kan. Sobat Orang. Itu 2 kali digawean ku si abang. Ayeuna si abang gawean ku. Itu ngegeser dikit bang, dikit. Tah. Hop. Aduh,